Assalamualaikum, nami Abi Cingan Nisrina Hasna, kelas 10C. Abdi bade ngadongeng tentang si Kabayan Ngalanangka. Si Kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nukolot ngalanangka teh Kabayan, cek mitohana teh. Kencling si Kabayan ka kebon, ngored bedog rek ka kebon ngalanangka. Barang nepi kebon si Kabayan arak irik kana tangkal nangka. Manggih nu geus kolot nyitur gede pisan. Wah, moal kaduga yeuh mawana, pikir si Kabayan. Tuluy we nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. Barang geus nepi ka imah si Kabayan ditanya ku mitohana, "Kabayan, meunang nangka teh?" Komo we meunang mah nya gede nya kolot, tanya si Kabayan, tembal si Kabayan. Mana atuh ayeuna nangkana, tembal mitohana. Naha can ka dieu kitu, apan tadi teh dipalidkeun dititah balik ti heula, tembal si Kabayan. Ari manehna bodo-bodo teuing moal aya nangka bisa balik sorangan, tembal mitohana teh. Cukup sakitu wae nu ku Abi didongengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.